Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika sarajan Surya satekah pola hayang nyalametkeun sirahna tetep we Ruyung Kawung tengah belenterang kana sirahna nu ngajadikeun Surya awakna galuang galeong nu antukna manehna nyolonton gabru we disusut teu udang deui sedengkeun bedogna mah masih dicacakal. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana geus karuhan Surya moal bisa tereh-tereh udang deui karena ngoloyong ka Tuan Behram maksudna rek nanyakeun Ipah lantaran ti tadi oge kumanehna geus kanyahoan yen Ipah teh terus ngabelecet teu kanyahoan ka mana ngaleosna. Bagus setuju ane setuju ente pinter main. Tuan Behram ngeberehkeun pamujina sanajan bener manehna teh urang Benggala tapi kulantaran mineng cacampuran jeung santri-santri dina ngomongna teh jadi sok tuturut muning. Dupi awewe nu tadi ka mana Tuan ngaleosna? Karena nanyakeun bari luak liuk nempoan. Nehi ane tidak tahu. Itu dia karena Tuan Behram ngadadak ngareret ka Ipah anu harita kakaramun tenggis deui norojol nyampeurkeun ka manehna. Teu nolih ka Surya anu masih keneh ngajongkeng. Ipah terus we nyampeurkeun karna pok manehna nyarita. Kang karna menawi teu kaabotan pun bapak palayeun tepang. Saha? Tuang Rama? Karena negeskeun bari hate mah geus mimiti dagdigdung mireungeuh bubuden Ipah anu tas nyarita teh terus manehna tungkul temong beungeutna bareureum. Semohon. Ipah tetep tungkul tapi panonna mah tembong ngagiler. Mangga karena bari ngareret kadununganana satengah nu minta izin. Boleh pigi ane tunggu di sini. Tuan Behram bari neuteup ka Ipah ret deui ka karna nyeh manehna seuri. Geus kitu mah leos karna indit nuturkeun Ipah sajaroning leumpang teh hatena teu wudu ditapuk ku rupa-rupa pertanyaan. Nah rek naon pangna Bapak Ipah make nyarukan ka manehanana. Nah rek nganuhunkeun pedah manehna nulungan Ipah atawa aya maksudna deui nu sejen. Ret manehna kanu keur jongjon leumpang hareupeun. Kakara ayeuna mah manehna bisa sidik kana pangawakan Ipah anu memangna pejel ngeusi
ret kana cangkengna lengkeh. Lain lengkeh ku panggawe efek. Tapi memang ieu mah bawa ti kudrat. Ret kabelah handapna nu ngeplok. Karena ngadadak ngarahuh narik napas. Komo barang mireungeuh nu kokole nyayan di handap. Sanajan teu ngagelempong koneng ge da puguh kulit ipah mah hideung santen. Tapi da salilana kabunian ku sampingna. Teu burung we matak ngalenyap es tuning bersih mulus taya ceda-ceda tapak borok. Ari ipah nu keur leumpang di hareup. Sanajan bener manehna teu nitenan kana rengkak polahna nu keur nuturkeun. Tapi ku manehna geus kajudi, tangtu kaayaan manehna moal teu diteuteup terus-terusan. Ieu ngajadikeun teu puguh rarasaan. Lempang teh asa ngoleang lalowang. Malah tempo-tempo mah teu karasa awakna ngarampeol rek labuh. Komo deui mun diingetkeun karna teh memang jajaka nu geus hasil nempatkeun hatena. Nu salilana jadi buah pikir, gambaranana tetep cumantel teu bisa dikepeskeun tina hatena. Paribasa peureum kadeuleu beuntak karasa. Ari ayeuna gok pisan tepung, malah keur ngiringkeun pisan. Piraku we, sajroning leumpang teh hate ipah henteu geumpeur. Tapi matak tetegna teh manehna geus boga kayakinan yen henteu no gencang. Sanajan bener jeung karna teh tacan patepung saur ngebrehkeun eusi hate. Tapi puguh panol mah da geus leuwih ti heula cacarita. Klet jeung rindat geus leuwih jentre jadi totonden yen karna oge saruana pada neudeun katineung. Serog ka hiji imah ipah ngadadak ngarandeg. Ret ngalieu ka tukang. Oguh we. Karna nu keur jongjon neuteub seubeuh. Teu kira-kira ngaranjugna teu beda we ti nu rek maling ka pergo. Komo barang ebreh ipah ngagelenyu. Karna teu kira-kira gugupna. Keur mah era katohyan. Turug-turug disuguhan ku dedeuleuan nu matak ngalenyap hate. Mangga Kang Karna linggih. Ipah ngagelenyuna can leungit. Kacat manehna unggah ka tepas. Si horen geus tepi ka imahna. Karna teu nemalan, kalacat we manehna oge nuturkeun unggah sabada pupuntenan. Bos manehna ka jero. Breh ku manehna kabireungeuh lalaki tengah tuwuh keur diuk dina samak. Sama sakali teu mirosea kanu anyar datang teh. Solongkrong we karna miheulaan ngasongkeun leungeunna. Tapi nu diajak sasalaman teh ongko-ongko we cicing. Ari disidik-sidik ku karna paingan atuh da teu ningali. Abah, ieu karna teh tos umping. Ipah ngabejaan ka bapana. Mana? Ka dieu atuh, dina deukeut. Jamian bari luak liuk. Padahal nu dilieukeunana mah geus manco hareupeun. Iya Abah. Karena bari ngagentak ngarabu leungeunna jamian. Nuhun kasep, nuhun. Abah teh nguping dongeng nawe ti pun anak. Ujang sakitu bebelana kapun anak. Terus janten kawajiban eta mah Abah. Kedah silih tulungan sareng papada jalmi. Karena teu panjang ngajawabna teh lantaran inget dununganana nu keur ngadagoan di jalan bisi keseleun. Wah sanaos kitu kasep. Kedah we ari nganuhunkeun mah. Upami teu ditulungan ku ujang mah. Hanteu. Mangka bapa teh sakieu buktosna. Jamian ngageuri. Rusras inget kana kaayaan manehna ayeuna. Ngadenge anak rek manggih kacilakaan teh ngan batina langsa. Teu bisa majar kumaha da puguh jadi jalma tanpa daksa. Karena nu memang hatena nyolok bae inget kadununganana. Sanggeusna ngobrol saperluna, babakuna mah ngan saukur ngajawab pananya jamian anu ngeunaan padumukan atawa kakulawargaan. Manehna terus bae pamitan rek neruskeun lalampahanana. Lantaran dununganana ayeuna teh keur nungguan bisi keseleun.
Atuh jamian sakumaha masih keneh ngarasa sono oge, kapaksa manehna ngidinan. Geus kitu mah jerut karena turun Ipah nganterkeun, ayeuna mah geus rada wanter-wanter. Lantaran manehna geus bisa ngoreh bener-bener kumaha kaayaan hatekarna ka manehanana. Bari lempang teh Ipah terus we ngajak ngobrol. Ongkoh karna tetelepek naker nanyakeun kana kaayaan Surya anu sabenerna. Puguh tadi nama disangka dulurna Ipah. Akhir-akhir bet kanyahoan kitu talajakna. Tina nyaritakeun Surya, akhirna anjog nyaritakeun Jaja. Ngahaja disabit ku Ipah minangkana mah ngadoni. Lantaran manehna masih keneh kanyanyerian, dumeh dianggapna Jaja teh rek ngahina ka manehanana. Ogo we, karena teu kira-kira ngajenghokna barang ngadenge caritaan Ipah nyabit-nyabit Jaja teh. Puguh manehna geus kungsi tepung di imahna digadog. Nyaeta basa daratang jeung pamajid waktu nanyakeun Surya teh. Si Jaja oge ku aing kudu diwara. Teu sangka ngaburi ucing. Buah manehna oge pangna ayeuna ngapelecet ka lemburna teh. Bisa jadi tas ngaganggu Nisari. Kitu gerentesna karna bari jongjon we lempang ngajugjug tempat tadi. Tapi kahareupeun imah Bah Jagur. Tuan Behram ngajentul keneh ngadagoan. Ngan Surya mah tetela geus eueuh. Ditanyakeun ka dununganana, cenah tadi oge geus init teuing ka mana. Geus kitu mah beral we karna jeung Tuan Behram arinit deui ti dinya. Sanajan karna ngarasa berat oge papisah jeung Ipah. Manehna teu bisa majar kumaha. Ngaran-ngaran jalma nu kumaula teu bisa sakama-kama. Ongkoh deh manehna boga maksud rek manggihan Jaja anu ceuk Ipah mah lemburna teh tangtu bakal kajalanan. Ipah nu ayeuna karicunglik sorangan. Manehna ngajengjen we di sisi jalan. Nyeeng nu keur lalumpang teh cipanonna mah teu karasa nyak celakan ngabasihan dua pipina. Kanca dangu sadayana. Sajeroning lempang teh hatekarna jadi rusras loba kainget. Teu jongjon. Hate marojengja cus cos kaditu kadieu. Ras ka Ipah nu cikeneh kakara tepung deui bet jadi matak nimbulkeun rasa melang hariwang. Lalembutan tinggalin jauh di tukang. Baru karena hiji rasa nu cumantel dina hate lantaran gambaran Ipah ngalangkang kokolebatan. Eukeur mah ti baranggok tepung anu mimiti oge di Garut. Jajantung karna teh memang geus mimiti dieuneuk-euneuk. Ngan harita mah teu pati parna karasana. Lantaran hatena sorangan masih keneh luak leok. Teu beda we ti pucuk awi katebak angin. Bisa gigireun gambaran Ipah teh aya deui gambar sari anu oge hayangeun boga tempat nyang karuk dina hatena. Lantukna ieu dua gambaran teh teu beda ti silih sered. Masing-masing parebut pada hayang matuh cumantel dina figura hatena. Tapi kawasna bae. Gambaran Ipah nu tetela leuwih lengket masket napel dina hate. Ieu lain ngandung harti pedah Ipah aya onjoyna ti sari boh wanda boh rupana. Lain eta nu jadi sabab. Ngan eta lamun sekarna mireungeuh pamulu Ipah nu ngabogaan sinar panon nu semu-semu linduk iuh bet sok terus bae kumalangkang leuwih mineng nembonganana. Teu sirikna napel dina bibir panonna teu bisa pisan dikepeskeun atawa dibangbalerkeun. Garentes hatena terus ngagalindeng.
nu akhirna gumulung dina kalbu sumarambah dina bayahna nimbulkeun hiji harewos nu kadengena ngan ku dirina pribadi yen ipah teh kudu jadi bebeureuh neundeun kadeudeuh. Mangka-mangka ayeuna geus ngabukti kasaksi ku diri pribadi. Waktu tadi ipah bet rek aya nu ngagadabah kahormatanana ku surya pisan sasat nu pagiling gisik teu misah lembur. Ngan untungna teh kaburu katulungan ku manehanana. Tapi surya terus ngiles teu kanyahoan ka mana leosna. Sok asa mustahil upama mangke surya teu datang deui pikeun ngabalikan maksudna nu teu kungsi kalaksanakeun. Mangkaning bapana ipah geus kanyahoan tanpa daksa. Numun ipah katarajang baheula teh geus tangtu moal bisa naon-naon. Ras deui karna inget ka Jaja nu tadi kungsi dibejakeun ku ipah. Cenah manehna oge boga maksud rek ngahina kana dirina. Tapi mun kahariwang karna diukur memang leuwih ngarasa hariwang ku surya. Nu sasatna leuwih deukeut ka ipah. Samemena mun rek ngalakukeun naon-naon teh moal aya nu ngaharu biru. Inget kadinya karena make aya pikiran balik deui. Tapi ras deui manehna inget karena kaayaan dirina sorangan sasat keur kumaula. Rengkakna awak sarta lengkahna suku teu bisa sakama-kama puguh dibabawa ku dununganana oge nu geus jadi guruna pribadi. Kuantengna karena mikiran hal-hal nu memangna teu gampang-gampang bisa dipecahkeun kitu bae. Teu karasa deui manehna katutuan Behram geus anyog ka lembur Jaja. Samameh asup ka lembur pikeun ngalakukeun praktekna sebagai ahli Torah sarta tukang dagang ubar-ubaran. Karena geus amprok manten jeung Jaja nu memang gawena sapopoe teh ngan ngulincer kekeleyengan keur ngintip-ngintip bah jagur sugan we kapanggih. Dina gokna tepung puguh oge Jaja mah teu boga purba sangka naon-naon ka karna teh manehna agewat nyampeurkeun dumeh ti heula geus kungsi nganjang tea jeung pamajid ka imahna di Gadog. Manehna masih keneh apaleun. Tapi karena saeutik bae mah manehna teh geus neundeun kateungeunah ka Jaja. Caritaan ipah tadi masih keneh nongtoreng dina ceulina yen Jaja teh aya maksudna rek ngahina. Atuh dina nyambutna nu nyampeurkeun teh bubuden karena manibak ketut haseum sarta sikepna geus sayaga iatna pikeun nyang hareupan lawan. Geuning ieu teh baraya. Mulih ti mana kitu? Jaja ngasongkeun leungeunna nu maksudna mah ngajak sasalaman. Lahiriah mah Andika teh memang bener-bener mangrupa manusia nu nyaho adat istiadat. Tapi jejeroanana teu beda we ti setan balongkotan. Karena morongos sarta teu pisan malire kana leungeun Jaja nu diasongkeun. Naon ieu teh bakuna baraya? Asa teu gugur teu angin. Nah naon dosa kaula? Jaja ngariu kaget. Alah. Andika teu rumasa kana kasalahan sorangan. Karena nama lang beuki garang. Heran kakara ge panggih deui. Andika teh kaos nu nyieun gara-gara bodaskeun we karena kumaha maksud Andika teh? Jaja bari rutret ka Karna jeung ka Tuan Behram anu ramos-bos beungeutna bala pinuh ku bulu. Nyaheug Jaja. Ku kaula rek dibodaskeun supaya Andika teu bisa api-api deui. Na rumasa Andika geus ngahina ka Nyi Ipah puterana Bapak Jamian. Coba jawab. Rumasa henteu? Karena beki morongos meh teu bisa nahan nafsu. Loh, kutaan teh soal eta.
Naon perlu na Andika ngutik-ngutik soal kaula jeung manehna. Jaja kalah malik nanya. Jawab heula Jaja, pananya kaula. Rumasa Andika rek ngahina ka Nyipah? Karena keukeuh. Wajar karena memang nu ngadu tanaga mah moal teu kitu. Lain dina soal ngadu tanaga, tapi soal kalakuan Andika nu purunyus pikareheun sarta pikasebeleun. Dasar lalaki nu ngabogaan sifat satu hewan. Kumaha maksud Andika teh? Jaja keukeuh teu ngarti. Manehna ayeuna maju sababaraha lengkah ka hareupeun Karna. Masih kena api-api. Hayam jago we kumaha, teu kaopna leuwih Kang. Aduh, kurang ajar sia. Disabaran teh kalah beuki ngaco. Jaja ayeuna mah geus teu bisa nahan deui nafsuna. Sarta teu antaparah deui sabrut we manehna narajang. Sia nu ngaco mah Jaja. Karena rikat ngalegot dina gerakan saro nyusup. Yuk. Leungeunna rek ngababuk pigelang Jaja. Nu datangna poos lantaran Karna ngadadak leungit tina sasaran. Tapi Jaja oge teu kurang-kurang rikatna. Sakilat manehna narik deui leungeunna. Jurebat. Kagigireun Karna bari terus ngaheumbatkeun jurus cisamber nyawa. Nu rek ngahanca careham lawan. Karna cukup surti kana pibahalaeun. Sakilat manehna malik. Lat. Badana ayeuna mah dinegerakan orai kobra ngaborengkal ka katuhu. Bari nyambarkeun dua ramo leungeun kencana dinegerakan cale dinoktrok. Maksudna rek ngahancai gaburung. Jaja ngagentak karempod anu saterusna robah kuda-kuda. Bari satekah polah ngababuk dua ramo anu nyuruntul. Tapi karena leuwih rikat narik leungeun kipratanana ngabarengan malikna awak. Hiu. Leungeun katuhuna dinegerakan nu kacida cepetna ngalayang di luhur. Anu saterusna teu bisa ditarekahan deui ngajebrod kana punuk Jaja. Nu ngajadikeun Jaja ngagero bari satengah rek tikusruk. Tapi Jaja masih keneh tahan. Waktu panimpug Karna ngalayang deui pikeun Mindo nu jadi lawan. Jaja ngagentak sakalian ngaragerakeun awakna dinegerakan ulin Minang. Sarta saeutik oge teu kabireungeuh ku Karna. Waktu Jaja nejehkeun dampal sukuna kana bincurang. Nu balu Karna badan Karna ngarampeol leungit kasaimbanganana. Sakilat Jaja ngaborengkal hudang bari nyamberkeun dampal leungeunna kana beheung lawan. Tapi Karna masih keneh bisa nyalametkeun badana. Manehna ngagentak ngajauh dinegerakan jiler kasaatan. Montong aja sia, ari bener-bener laki mah. Jaja bari ngahegak, ngarasakeun oge. Dumeh panarajangna gagal, lantaran Karna kaburu ngajauhan. Elah, montong kalah kamiwir Jaja. Hiap deuleu, aing tarajang deui yeuh. Ari hayang deui digebuk mata punduk. Karena nembalan mah panas. Belah, ulah waka ujub dari setan. Jaja pinuh nafsu. Bersebrut deui we. Manehna narajang dinegerakan rawu kelong tutungkusan kandang besi. Karena awas beheung manehna nu keur diincer dijadikeun sasaran menjadi lawan. Manehna riket jingkrak bersebrut we ngasupkeun jurus Cibagenit. Tapi teu kira-kira ngaranjungna. Lantaran Jaja sakilat geus ngarobah deui gerakanana ngagunakeun gerakan muning dongkol. Nu jolna nyuruduk ti gigir rek ngahanca ka kemplong. Nu pikeun Karna mah rada gugup oge. Lantaran taya dangka pikeun malik atawa ngajaul, boh ka tukang, boh ka hareup. Lantaran geus nyampeuk pisan. Tapi Karna memang bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan. Mendingan sajorat pisan. Manehna ngagunakeun gerakan ngaluncatan Himalaya pangleler ti Tuan Behram. Memang hiji gerakan anu kacida hebatna. Jaja jadi ngaheungeu sasat buntu kalakuan. Nu jadi musuh teu bisa disusul tepus. Lantaran kaburu sayaga manten pikeun nyusun males panarajang. Nah kalah ngajadog Jaja. Ketrukeun deuleu pangabisa sia teh ku aing ge tang tu diladenan. Ulah ari wani teh sia teh kapikang we.
Lelewah karena memang bener-bener matak ngahudang nafsu. Tumrapna ka Jaja teu wudu we, teu beda tinu disebut ceuli. Barang ngadenge ucap-ucapan karena anu sakitu garihana ngandung panghina anu pohara. Anu antukna Jaja jadi beuki timbul nafsuna anu ngagugudung. Manehna teu ngaluarkeun ucap sakecap, saperut deui we narajang. Tapi tetela karena teguh tangguh teu gampang-gampang diungkulan pangabisana. Komo deui ayeuna pangartina geus nambahan. Atuh dina pangalamanana leuwih unggul lamun dibandingkeun jeung Jaja. Karena nu geus kungsi jang hareupan jawara-jawara anu maroyan saperti Ki Jatun atawa Pasurangga. Ieu geus cukup mangrupa hiji gemlengan anu ampuh pikeun dirina. Anu matak ayeuna dina jang hareupan Jaja nu sasatna masih keneh balilu tuna pangalaman. Semu gampangeun pisan yang hareupanana teh. Tutungkusan kandang besi nu sakitu hebatna dicampur baurkeun jeung gerakan-gerakan ulin pentas warahan panuria. Kalawan tapis pisan geus bisa ditandingan ku Karna kalawan teu hese beleke. Waktu Jaja nyebrutkeun deui jurus Cisambar Nyawa karena gentak ngawangun pasangan Dewa Samadi nyaeta ngarangkepkeun dua dampaleungeun di hareupeun dadana. Waktu peureup Jaja nyuruntul rek ngahanca dada, sakilat dampaleungeunna teh muka anu saterusna ngagunting pigelang lawan. Barang jeung ngangsorna sukat tuh Karna maju ka hareup. Dua leungeunna nu mentas dipake ngagunting tadi nyabrut ka hareup ngawangun jurus kembar ngahanca badan Jaja anu keur semu murungkut lantaran akibat guntingan lawan kana pigeulangna tadi. Anu baluk Karna teu kira-kira hebatna. Jaja geus teu bisa naon-naon deui. Iwalti narima kana nasib. Badana ngagedebut nang karak bengkang. Dadana asa remuk sarta pigeulangna asa potong. Manehna ngagerung kokosehan dina taneuh garing. Oh, Karna awas, lari. Tuan Behram ujung-ujung ngagorowok. Karena nu harita masih keneh ngajenjen bari neuteup Jaja nu keur gegerungan. Teu kira-kira ngaranjungna. Ngagentak manehna malik kadununganana. Breh, beungeut Tuan Behram bangun keur manggih kareuwas. Dina sikep taki-taki bari panonna mencrong kalebah lembur. Red karena nuturkeun panenjo Tuan Behram si horeng teh. Di lebah lembur jalma-jalma geus ngabrul. Ting serepet sabedogna muru ka manehanana. Ogu we. Karena mani ngaranjug ngagentak manehna nyabut ruyung kawungna. Tekana geus buleud urang lembur anu sakitu nakleukna teh rek disanghareupan. Ah, lari Karna. Tidak perlu dilawan. Tidak pantas Karna, lekas lari. Tuan Behram ngagorowok deui. Barang manehna mireungeuh sikep Karna nu bangun rek ngalawanan ancur-ancuran. Kadenge gorokna nu jadi guru teu talangke karena rigat luncat muru ka Tuan Behram. Anu saterusna teu loba pamolah deui belecet we karena nuturkeun Tuan Behram nyingkahan jalma-jalma nu ngaburusut ti lembur bari ngaracung ngulang-ulangkeun bedog. Apa guna Karna kita cari banyak musuh. Cek Tuan Behram bari jongjon we meleteng kalebak. Pangaruh sukuna anu ranggowas. Lengkahna teh maningan sajorelat-sajorelat. Dina waktu anu ngan sakedeung geus jauh di tempat tadi. Karena anu ngaderegdeg nuturkeun tukangeunana teu wudu ripuh oge. Tasirikna ti babaranting supaya ulah tinggalin teuing. Sora anu tinggorowok tukangeunana geus teu ditolih. Tapi tetela jelma-jelma teh henteu terus ngudag. Barang diret ka tukang tetela saya jalma saurang-urang acan anu tembong. Tidak perlu kita lawan karena kita jadi banyak musuh tidak karuan. Tuan Behram nyaritana bari ngoloyong ka sisi gek diuk ngareureuhkeun kacapena urut lumpat nu sakitu jauhna. Karena teu nemalan boro-boro hayang nyarita puguh napasna oge manis sakitu ngahegakna. Gek manehna oge diuk dina batu teu jauh ti dununganana.
Panona mencrong ka jalan urut tadi. Ente banyak musuh karena. Tuan Behram bari ngaret ka karna. Laras tuan. Ieu margina pangna kuring lunta ti lembur. Kuring teh sanyana mah rek neangan pangarti. Oh, untuk pembunuh karena. Tuan Behram bari ngusap-ngusap jangotna. Sanes tuan. Tapi pikeun ngabelaan kolot kuring. Orang tua ente banyak musuh. Tuan Behram talete. Sumuhun tuan. Kolot kuring teh teu meunang ampun. Terus diudag-udag ku musuhna. Kuring ngabelaan tapi teu kuat. Malah hampir-hampiran kuring sorangan binasa. Orang muda tadi juga musuh ente punya orang tua. Tuan Behram terus tetelepek. Eta mah musuh kuring. Lantaran manehna rek ngaruksak awewe batur kuring. Eta margina anu mata ku kuring manehna diwarah. Perempuan yang hitam manis itu. Sumuhun tuan. Karena ayeuna mah beungeutna jadi nyiak beureum. Bakal istri. Tuan Behram terus tatanya bari nyarengeh nembongkeun untuk emasna. Karena ditanya kitu teh teu nembalan. Manehna ukur ngareret, rei beungeutna jadi tambah asak. Kalius manehna tungkul. Leungeunna rampang rempeng ngope pang tepuguh. Karawak kana jujukutan, berat we dicabutan. Tembong keur gempeurna teh. Kalau begitu ente tentu tidak bisa terus ikut aneh. Ente banyak urusan. Tuan Behram bari neuteup ka karna anu masih keneh tungkul. Leres tuan. Kahoyong mah kuring teh enggal-enggal mulang emut ka sepuh. Baik karena ente bisa lekas pulang. Tapi ane mau ajar dulu satu ilmu lagi. Perlu buat ente. Orang lain mesti tidak bisa. Tuan Behram ngebrehkeun maksudna. Atur nuhun atuh tuan. Karena bari ngaret ka dununganana. Ebreh beungeut karna wani marah mae. Tandaning ka cidabungahna. Sekarang mari kita berangkat lagi. Ente bisa belajar sambil jalan. Nanti ane kasih tahu cara-caranya. Tapi ingat, ente tidak boleh sembarangan pakai kalau tidak perlu ya. Ini berbahaya sekali. Tuan Behram bari jung we nangtung. Maksudna rek neruskeun lalampahanana. Mangga tuan. Papatah tuan tangtos kukuring bari diestukeun pisan. Karena oge bari jung we nangtung. Gap kana gemolan. Kumanehna disorendangkeun kana tak-takna. Geus kitu mah. Beral Tuan Behram jeung karna arinit deui ti dinya. Saja jalan Tuan Behram kalawan imut pisan ngajarkeun elmuna. Nu kumanehna geus dijangjikeun tea. Nyaeta mun di urang mah ngaranna teh ulin besot. Carana nyaeta ngalungkeun awi guluntungan ku leungeun katuhu. Dina keur waktu ragragna eta awi teh disanggap tengahna ku leungeun kenca. Geus kitu terus ditarik tungtungna ku leungeun katuhu. Barang mimiti mah teu wudu dampal leungeun kencana teh mani ngadaradad raraheut tapak awi. Tapi ari lila-lila mah lain dampal leungeunna anu raraheut tapi si awi teh jadi bersih lemes. Teu beda we ti anu dihampelas. Geus kitu hek diganti ku ruyungna. Sanggeus ruyung kaungna jadi bersih, herang, sarta limit. Hek diganti deui ku dahan anu masih keneh kulitan. Kitu jeung kitu we. Nepi ka sakali ngabeset teh, dahan kai nu masih keneh beleger kakaremeunang ngeplas tina tangkal. Kulitna ngadadak molopog, teu beda we tinu dirurud ku bedog. Tidinya ningkat deui kana beusi. Beusi anu karahaan teh anu ti luarna geus ngadagleg ku karat atawa tai hiang. Sakali dibeset teh karatna ngadadak bersih limit. Malah antuk nama limitna si beusi teh siga nu dihamplas we.
Kieu gawe terus-terusan dilakukeun. Pilih genti dengan kenca jeung leun katuhu digunakeun. Nu antukna dampal leungeun karna duanana geus lain deui kuat sarta teu asna. Mun ceuk digunakeun ngabesot hiji dahan kai anu pinuh kuregang. Lain bae kulitna nu molopog, tapi dahan-dahanna oge jadi kaparol kabeh. Omo mun dipake ngabesot leungeun jelema, piraku we kulitna teu nyengled. Cacakan mun dipake nyekel pigelang oge, karasana teh moal bina we tinu digegep ku beusi. Geus dianggap cukup karena bisa ngawasa gerakan besot sarta maher dina ngagunakeunana. Kakara karna diidinan ku Tuan Behram pikeun balik ka lemburna. Sama meh jeung indit, beak-beak Tuan Behram mapatahan yen teu penting-penting teuing mah. Ilmu-ilmuna nu geus diajarkeun teh ulah gampang-gampang ngagunakeun. Lantaran teu kurang-kurang matak bahayana kanu jadi lawan. Komo ngagunakeun kakuatan panon anu dieusi ku tanaga batin anu kacedah hebatna. Ku Tuan Behram diipat-ipatan pisan teu meunang digunakeun sagawaya. Lamun karna ngarempak kana larangan, pinasti mamalana bakal malindas ka awakna sorangan. Geus beres amit-amitan sarta nganuhunkeun ka Tuan Behram anu memang geus dianggap guruna lahir batin. Karena sanajan bari berat gerek papisah, kapaksa manehna indit lantaran ngingetkeun kawajiban pribadina kudu buru-buru direngsekeun. Inditna karena teu terus langsung ka Bungbulang, tapi manehna ngabiwur ka ujung kulon. Maksudna rek manggihan ipah heula, lantaran manehna kacida ngarasa melangeunana bisi ipah ngarandapan di bahaya nujolna ti surya. Ku kitu teh mah. Ipah teh ayeuna pikeun karna teu beda we ti hiji beusi persani anu kacida kuatna. Lantaran adeg-adeg ipah sabeuleuk geunjeurna geus diabadikeun dina hatena. Ti heula manehna teu kungsi panjang lebar pikeun ngebrehkeun eusi hatena lantaran teu bisa laluasa. Puguh keur aya nu dituturkeun nyaeta Tuan Behram. Anu matak ayeuna sanggeus manehna bebas, anu diburu-buru teh ujung kulon. Ongkoh gambaran ipah teu boleh kokolebatan tina kongkolak panona. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.